Sampurasun deui pamirsa. Ayeuna mah abdi tos dugi. Tadi janjina tamu 8. Hari teh jalan banyak mudun jebanding poek. Tah ayeuna tos kadang sorana lodoh kocak. Urang tepanganya, urang silaturahmi. Masih di Pusaka Lembur Channel. Titis waris, tong hilap, like and subscribe. Pencet anu cigah jambu, tombol lonceng. Let's go. Alhamdulillah pemirsa sadayana anu masih manco dina Pusaka Lembur Channel anu disiarkan secara live di Facebook. Nah, alhamdulillah tinggal orang ulun salam heulanya salaku urang Sunda. Tetap semangat, tetap jaga adat seni budaya urang. Ya. Dia teh dina warna solawatan kadangu. Bisa hebat, tong diganggu bisa hebat. Cici. Orang mah abah tidak ada. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi pada ngiring amang ya teh. Amang-amang ya. Dianggo Pak, dianggo. Pak Ade Haji Damal. Alhamdulillah. Aduh, Mbak Uwas. Aduh, puntennya kebujuran kamera. Kemana wae atuh? Sadayana ya alhamdulillah. Tah pamirsa alhamdulillah simkuring nembe dugi ya di tempatan mana di Padepokan Komunitas Seni Sora Awi Lodong Kocak. Nah, ketinggal tadi kadang sadayana aya bernapaskan Islami atau napi religius dina pidangan seni salawatan. Nah, ayeuna urang ngobrol heula sakedap sawios pupuhu sesepuh nabi pendiri Lodong Kocak ieu. Nah, gitu. Sekarang saya santai kaleresan. Terus deui deui pamirsa sadayana ieu aya salah sawios sesepuh tokoh yang pawisna aya Abah Dayat dan salah sawios penggagas dina kesenian Lodong Kocak ieu urang ngobrol sakedap sedacan ke diteraskeun kana pidangan-pidangan anu salanjutna. Ieu teh bade naroskeun ieu. Perkawis Lodong Kocak teh saha ieu teh make disebat Lodong Kocak? Untuk lodong naon gitu, lodong jebret, lodong beleduk gitu tanya mangga di warung pada itu sepuhan penginternya. Iya Kang Dadang, aya 100 sama. Aya permasalahan eta masalah namun eta
nya tiasa disebatkeun nyanakan basa kirata lah. Ai namina lodong kocak eta ai masalah kocak teh rupi-rupi lah. Aya kalapa kolot upami misalna kocak kene. Kocak. Upami orang gila tiasa kocak kene. Tah ieu nya bawi di nya disamikeun sareng eta nyanakna kana lodong kocak teh di sana tapi kolot. Nah, gitu benar. sadayana namanya padahal itu Sabab biasa. sabab biasa simkuring gitu, sabab biasa simkuring soalnya nama tapi nyebat nakang tapi disayos itu kan sini mah bebasnya pemimpin sadayana dia tepangnya pun bapak ya Bah Dayat. Tara si teh bade naroskeun ye nami na yang tawisna kan seueur pisan ye panginten aya perbentenan antawis celempung sareng lodong. Kan pemirsa kita tara di Cilempung mana ya Cilempung Renteng Cilempung Tunggal tapi ya sih ketinggalan kesini kuring mah iya teh rada benten ya rada unik. Nah iya mah hiji cik cobi orang pamanohan sareng waditra seni waditra tinggal ya nurana panjang kesepuhan lah ya kesepuhan tah ieu ieu teh nu pageng aya ngalonyor ieu ieu teh gerata ieu teh disebatna teh sadayana ieu teh masih kene nyangkut paut sareng lodong ieu teh. Bari ai kan kapungkur mah lodong teh lodong sunut Bang. Tah ieu mah lodong kocak teh ya. Tah ieu teh cik naon tah eta teh namina tah ieu teh namina lodong gebot ieu teh. Lodong gebot. Tah ieu suantana gebot. Tuh, Gitu bari digebot di kitu. Tah nu langsung iya no di Jepang ku Kang Iman Andreas Berlin tah ieu Kang Iman. Mohon cobi Kira coba cerita kok Kang Iman. Oh siap. Siap lah Nah, iya masih kene kebot kan ieu sami namina teh kebon indung kene. sareng anak gitu. Oh, pami dunu kenang penca mah Tah. bagi pra penca aya Ngalih. disebut hidung sareng anak. Nah, Tah. panginten ieu mah indungna itu ieu Tah. anak tere gitu. Tah. Biasa tak kitu. Janten dina suanten oge ku urang tiasa ngabentenkeun sarta tiasa ka kuping ku urang aya sapertos ngebahas kitu nya. Nah, cik kinten ieu wadita lebetna kumaha? Nah nganggo kulit atau napi kumaha tah? Bah cobi diuningakeun desa diuningakeun nah. Tah ieu teh sarasna da ieu mah sautuhna. Sautuhna nya istilahna Awi. Sabeuleuh geunyeur, sabeuleuh geunyeur. sabeuleuh geunyeur. Tah. Laras Laras cik cobi wae ini. Cik cobi. Terasa. Oh, pemirsa katinggal molongo kosong itu tapi tiasa nyorak ieu nya. Nah, molongkong tapi tiasa nyorak ieu tah ieu. Salah sawios kaahengan seniman seniwati nu aya di Tatar Sunda ieu, Tatar Priangan khususna anu sakitu tiasa berinovasi, tiasa janten kreasi tah ieu salah sawiosna rupina nu memang lodong gebot teras ieu ka Bapak Ade salah sawios. Aya salaras lagi mah. Tah. Naon tah eta namina? Ya gara sok cobi ditakol. Tah, ieu anu dicepeng ku Bah Ade. Ieu sebatna teh upami dina kendang mah tiasa pelintongnya teh. Tah, pelintong. Masih lodong kene sok sanos alit masih berbentuk lodong. Leres. Tapi suantana. Tadi dia aya sopak lodong tuh nya. Tah, ieu masih kan Iya. kentrung ya teh. Tanapi pelintong. Mohon katinggal ieu. Tah, terus ieu tah. Ya. Ieu tah nu disebat Gerak. lodong kentung teh. Katinggal herang ieu kinten-kinten sabaraha taun ka ieu lami dugi ka herang kieu. Tah, ieu teh. Ieu teh Kang Dadang. Tah perkawis ieu mah ieu teh nu mawi di dieu tah nya ieu punten ieu sadaya tah. Jadi tiasa disebat karuhun mula-mula asal muasal ieu terbentukna lodong koclak. Iya 2003 awal. Gusti. Tah ieu 2003 awal. 2000 tahun. Tah, itu 2003 pemirsa. Oh, tah. Hampir kana 18 tahun. tah. Nah, gitu. Urang ngelajengkeun deui kana wadita salajeng mah. Nah. Tah, ieu. Siap. Cik ieu pemirsa. Ieu naon ieu?
Sami wae. Sami lodong kene. Mun Lodong. agama janten Ketrak gitu nya. Nah, Ketrak. Oh, kemprang. Kami kemprang. nu kenama itu disebutna teh kemprang. Kemprang, Janten kemprang. suantena oge rada hampir mirip. Dah, nya pamili takon kita biasa. Ya ketrak gitu tanya pamili Kemprang. Mohon. Terus ieu disebutna ieu teh Keprak eta sampai eta kepiar pami bahasa Kepiar. ieu kepiar, bahasa kerena pami bahasa orang Sunda mah eta keprak namanya dikeprak-keprak gitu. jangan Nah, aya getaran-getaran. Terus Nah. sawios kabeungharan deui ieu di Kabupaten Bandung. Ilahar urang sok aya di Ciwidey upami telepat mah kepiar sami sareng bangkong reang suantana itu sami. Nah, ieu di antara baditerana. Terus anu salajengna ieu tah. Pemirsa kela. Iya. Tah ieu naon ieu? Tah ieu teh eta goong ieu teh disebut Oh, namun ieu mah goong. sanes celempung berbentuk celempung ieu mah ieu namina goong kempul ieu teh. Goong Piti kempul. Muawi nya. Nah, upami celempung anu biasa mah anu taeun nganggo lidah di dieu aya lidahan, geus di dieu aya bolong-bolong di dieu. Oh, biasana mah upami celempung mah nganggo lidah, Nah, terus di teh lidah. bolong. Nanging ieu mah pamirsa bolongna oge benten. Tuh. Ieu bolong jaluna manjang. Upami bolong anu istri mah buleun cekedik sakit. Nah, ieu bolong jaluna. Nah, ieu kempul. Dong kempul. Bolong kempul. Pamirsa enak urang majeng ka poe ditu. Ya. Ieu pamirsa salah sawios sesepuh atanapi tokoh di Desa Cangkuang. Wilujeng Wangi Bapak Ade. Nah, taya katinggal ieu teh. Sami wae teh, bah namina kentrung keneh. Sami. Cik sok Oh, eta teh Pak Ade ieu cobi gong alit teh gong kempul. gong kempul. Masih ngomong alitna teh. Ah. Eta mah pamirsa engke dina sasi Ramadan takolan eta mah pasti. Teras ieu aya kesepuhan. Ilaharna badena ros ieu. Upami tiap minton osok disarengan ku waditra melodi nah ku gitar tetapi kunaon kan upami orang kali ayeuna mah pamirsa sok ku gitar kunaon. Tah ieu mah ieu ku tarompet. Tah, kararesan ya teh. Iya nya jangan punten ya abah. Iya leres. Sararasna dikawinkeun sareng lodong itu teh usonten oge geus benten. Leres. Geuranya anu takol ku itu teh ibu bapak Mhm. diterakan ku eta naon terasna ku ieu ku tarompet teangan gitu gungna sora goong teh nyata itu dempul Bener. ya Allah nama agung itu ngandungkan agama Islam itu seres nama itu Nah, itu pamirsa geuning seueur pisannya waditra urang para seniman-seniman urang, para pujangna urang kapungkur anu naon dilarapkeun kana kearifan lokal. Teu lepas tina sifat religius urang salaku anu ngagem sifat katuhanan. Pamirsa sadayana rupina sejarah los deui katingal di dieu ya. Tos dugi ka mana wae lalampahan lodong kocak teh di Sabudeureun Kabupaten Bandung khususna tanapi ka mana wae tah. Mun nabeugna tah eta nabeugna di tabeugna di mana wae. Kararesan ti terbentukna ieu lodong kocak 2003 awal. Teu lami ti pengukuhan teh terus langsung pentas Terus sareng PAC. PAC Tah. Vespa Anti Club. Vespa anti klub teh. Ampun. Sasarangan sareng itu Kang naon teh? Kang Iman Jasad sareng naon teh lah. Karinding itu grup Karinding Ngetek. Karinding ngetek. Kantos panggung. Kantos panggung tah. 2003. Tah, terus satu kadienakeun nya lah urang canak nu ageungna we di instansi-instansi anu tertentu. Terus satu di sekolah-sekolah perguruan tinggi, terus di Balena gitu, tuh di Monju. Ya seur-seur wae lah gitulah. Malihanan dina waktu kamari tah kapangker 2018 2018
Iringan festival Kang Dadang. Wah, jago. Nah, mohon janten ya lodong kocak teh nyanak misit di Kabupaten Bandung. Laras. Ya, lodong kocak kaditu janten perwakilan. Alhamdulillah rupina panginten ku kerjasama sadayana. Alhamdulillah pangintennya Gusti Mas Suci parantos ngikitakeun pangintennya janten komposer terbaik lah. Alhamdulillah. Nah, komposer terbaik lah. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah pemirsa geuning tina awi muncul urang sungan saukur awi. Tapi nah bisa ditabuh, bisa aya nu ngibing. Aya nu ngibing ieu teh biasa. Aya. Alhamdulillah pemirsa. Da terus bade naroskeun deh kieu. Sakumaha tadi saur Abah dijelaskeun lodong kocak teh ieu teh salah sawios kesenian anu aya di wewengkon Kabupaten Bandung. Cik bade naros sim kuring salaku naon istilah nama pelaku anu sok naon mikareueus kana seni urang seni Sunda. Tos dugi ka mana ieu perhatian ti pemerintah terkait di antawisna di tingkat wilayah terkecil desa di kecamatan oke paling kena kaituna ka kabupaten di Sparbud dan apa yang terkait di bidang ini. Terus dugi ka mana ta perhatosan anak? Alhamdulillah kita nya Kang Dadang. Mohon Ai perhatoskeun ti kabupaten mah berarti diperhatoskeun. laras. Pemi desa sareng kecamatan abi teh diperhatoskeun ieu teh. Aduh, abi teh hoyong diperhatoskeun da. Mun asa-asa kieu teh. Karunya teuing. Tang nangis ta ieu pangasa tepina salah sawios panggeuing kanggo Papayung agung seniman lokal anu wajib dilestarikeun. Abi teh hoyong dirangkulnya. Mohon tos dirangkul Robetkeun. anu wajib dilestarikeun serta wajib di rojong ku pihak-pihak terkait. Ieu mangrupakeun salah sawios kebanggaan urang sadayana. Anu mana prestasina terus ketinggal ku urang sadayana. Ieu salah sawios ketinggal sanes di Kabupaten Bandung hungkul. Di antawisna Kota Bandung oge, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah. Tah ieu rupina cik hoyong ngadangu ya abdi teh. Di tadi kan tadi mah ku wana solawatan iman. Mohon. Cik ku lagu-lagu buhun. Tah cenah Abah, lamun Bah. Ku lagu buhun manawi biasa di pang naon kaulkeun salagu mah kanggo pamirsa anu masih manco di Pusaka Lembur Channel dina acara Titis Waris. Tong hilap like, tur subscribe, aya tombol lonceng, dipencet we tombol lonceng anu cigah jamu teh geuning. Ya. Tong ka mana-mana kurang dangukeun pidangan ti lodong kocak. Bro. Nah, bah, payun ah. Pembukaan. Barong dongkeun bah ya seperti mah. Thank you.
rupina namanya kurang kacet kurang kadangu kumaha kahoyong seniman seniman lokal anu aya di Kabupaten Bandung anu sakitu paridoman ngamainkeun alat ini sanaos nu kaukur dina awi saya mau bekerja salah speaker kanggo urang sadayana salaku pecinta seni salaku pelaku seni oke salaku papayun anu berkaitan sareng seni Tantos dina pusaka lembur channel ieu simkuring sanes sungkur di Desa Cangkuang Hungkul, Kecamatan Cangkuang Hungkul, tinangtos simkuring sejak ngainventarisir kanapi ngaguar waris anu aya di wewengkon Kabupaten Bandung khususna. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun dina wengi ieu dina guaran titis waris di Pusaka Lembur Channel. Urang pendak deui dina waktos kalayan tempat anu beda, anu langkung meriah, anu langkung merenah gitu. Simkuring mangobur atur nuhun like, subscribe Pusaka Lembur Channel. Tekan tombol lonceng.